Wilujeng Sonten pamiarsa, patepang deui sareng simkuring Evra Elia Putri Holik dina acara Warta Bekasi Sonten edisi dinten Senin 9 Februari 2026. Sareng simkuring Nisrina Inas Fauzia, wartos utama sonten ieu nyaeta ngeunaan aksi pancopetan tas anu nibak ka salah seorang siswi SMA nalika neuy mulang sakola di kawasan komplek di Kota Bekasi. Kanggo terang kumaha kronologis lengkapna, hayu urang langsung wae lungsur ka lapangan sareng rekan reporter urang anu parantos aya di lokasi. Mangga teh laras. Hatur nuhun, ancar di studio, pamirsa ayeuna simkuring nuju aya di lokasi kejadian. Kacaturkan tadi sonten aya saorang siswi anu nuju mulang sakola nganggo sapeda. Anjeunna kacopetan nalika nuju lulunggu atanapi ngalamun di jalan. Di gigireun simkuring parantos aya warga salaku saksi mata. Wilujeng sonten bisa dijelaskan kumaha kajadianna? Wilujeng Sonten sumuhun tadi teh kutinggal aya budak sakola nuju naek sapeda bari ngalamun teu kanyahoan ti panger aya lalaki kumpatari tas pisan langsung nyamber tas dina sapedahan. Abdi langsung ngarowok copet. Warga langsung keluar sadaya ngepung eta pelaku dugi katewak di gang. Hatur nuhun teh pamiasa, palaku oge parantos diamankeun ku warga. Yang nahan anjeun tega nyopet budak sekolah. Hapunten pisan Pak, abdi leres-leres ngasihin parantos lami tegaduh pada melan, sedengkeun di bumi murang kali abdi nuju nangis wae hoyong susu. Nanging artosna teu aya pisan. Abdi kapaksa jalan pintas kieu margi nuju butuh ka artos kanggo meser susu anak. Hapunten kanenga abdi tilak. Hatur nuhun pamirsa, sanaos alesana ekonomi. Pihak keamanan tetap bakal nyandak ieu kasus ka jalur hukum. Sakitu laporan ti lapangan ayeuna simkuring sanggangkeun deui ka studio. Hatur nuhun ka rekan reporter atas laporanana. Eta mangrupikeun palajaran kanggo urang sadayana supanos langkung waspada nalika di jalan. Sanaos nuju di lingkungan caket bumi. Laras pisan, rupina sakitu warta anu tiasa kasanggakeun sonten ieu simkuring Evra Elia Putri Holik Sareng simkuring Nisrina Inas Fauzia, amit mundur amit mungkur.